Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya nukusim kuring dipika hormat. Para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat samudayana. Dina ieu wengi anu pinuh ku rahmat, urang sadaya parantos kempel ngariung, rek ngariksa, ngarasakeun, tur ngalestarikeun kasenian karuhun nyaeta pagelaran wayang golek. Wayang golek sanes saukur tontonan, tapi oge tuntunan kahirupan, pinuh ku piwuruk, piwulang, ajen moral, agama, jeung kabudayaan Sunda. Mugi dina ieu pagelaran, urang sadaya dipaparin kabagjaan, kasehatan, katentreman, sarta tiasa nyandak hikmah tina unggal carita anu dipidangkeun. Hayu urang sami-sami tongton pagelaran wayang golek ku dalang anu parantos kasohor kaparigelanana. Sumangga wilujeng nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teh saha nu bade ngahibur di TPRI Bandung Banten teh mangaya? Pana anu tigiri harjati lu teh. Paingan atuh ngaletkeun keuy ngabanalet ngemat-ngemat datang Pinang sadaya pada narongtong. Kawitannya.
Patata kuswara Biasana manuk kalita Aya Pak Ustaz. Margi sesiku Nanging mantep Pak Haji Sidik aya. Nanging mantep hoyong tegengit di pondah deui bunga nanging mantep hoyong tegengit Suping sepuh di pondah mangga cali sepuh Murupi gending coba lumayan ibu hajah nini aya panglipur mana Pak Amai Pak Ustaz aya Allah Pak Ali Tajudin Pak Ali Suping Sahanu baris nyandangan Ngejungjung mang Seni pangwaris mun urang eling wiwitan tang tumuh kamarina ulah kemalalihan laku so make aturan sagala rojeng ugaran Allah Pak Haji Agus Lioban Nu wajib didama-dama Pawali kota Bandung Dipi mamet Dipupus dipu pusti dipu pusti Allah Pak Haji Sidik aya Pak Haji Sidik Wamisanis nu gaduh minangka tunggal pangwaring Kang Budi Rota pada darosada Jalanang keseluyuan sapapait Ibu Hajah Nining aya Pak Alit Polda Pak Alit aya sama manis
waktu lampah nu utama saya budi kata sama kedah saya budi karena bapak teh nerima tapi kami kang beri beragama Allah Abah Agus Kurnia Bangkus Teh Yati Sumpi Sepapain sama mangis Kang usik teh ros ayah sing langgeng dugi kajaga alah kata suang kamu gak ada sarangan kuridona Allah amin mangkenyangkakeun ieu Paman Tri Dede di Cibabak ayah sapapait sama maning sing langgeng dugi kajaga sing langgeng dugi kajaga korehanan Solo ya sewa siwi korehanan da sewa hari ini rumah tak nyaring halang rumah tak kuda sairing dalang pepeli ngerek medar tarita wayang Nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilakna. Tuh iya inggih Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. leres Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada. tuh iya inggih Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia Wolo wireh manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur kan tenang margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka tuh iya inggih kacarios di wewengkon pasanggerahan randu watangan leres di kemahna Prabu Batara Kresna hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet iya inggih hamilane ajujuru Prabu Hari Murti dupi hari hari iku anom murti Murti mustika senadyan anom pranyata ratus satung keming langit satang karaking lemah iya inggih hamilane ajujulu Prabu Kesarwa hartos iku kesawa bisa minah rupa gengnya saperbala sewi iya inggih hamilane ajujulu Prabu Padmanaba hartos iku Padma kembang Naba wadah pranyata penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar wateke bisa ngahuripaken pati sajabani pasti doh iya inggih gelar Batara tugas Mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan jagat raya Pramudita
anu kalarasan ayeuna Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda di tengah Tegah Kurusetra ti dinten ka dinten. Seueur prajurit anu mati tamtam anu korban di medan Danalaga akibat perang. Akibat tina judi antara Pandawa jeung Kurawa. Anu mamalana dulur ancur baraya beak pamili leungit pensakaki masing pati. Akibat tina judi main dadu antara Pandawa Kurawa. Anu kalarasan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Dorna Resi Kombayana guruna Pandawa Kurawa. Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Margi anu bade dipayunan teh guruna ku anjeun nyaeta Resi Dorna. Ingis kurisi rempan ku kaayaan bisi kena ku dosa samplak ka guru. Ieu nu jadi pangbaluh Arjuna panengah Pandawa. Saur nira anak panjang singi daya singi sabda
putih wala salin sumabda salin sumabda kusumpingna Arjuna Duh, pamenteuna baketut Hasim ieu ge. ngalantarankeun bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana sang Nalendra Prabu Batara ingis kuri sirempan ku kaayaan Arjuna lemah kasumangetanana mayunan Bratayuda awuh kasepuhan Semarura Kudrapawana nganti kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun iya Arjuna panengahing Pandawa adi Akang Rai kapayun Kaula nundra ka Batara kunyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan yai puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dehing mastaka yai nuhun Raka Batara kalayan hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sumonten ali atuh saling maklum rai kalihna ti eta sadaya-daya tiwengi keneh kaula teh hoyong nepangan teh Tangtos ulah. ieu galeuh dieuneuk-euneuk hate dielek-ketek kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngungkulan ieu karempan kabingung anu teu mangeh tungtung Raka Batara wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu nyaeta Kangjeng Rama Guru Residurna Guru Sadayana Guru Pandawa Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah leres. dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh ti zaman lemut sasatna ngakod-ngakod ti zaman bolon ngongkled-ngongkled jeung ngagemleng ka kaula ayeuna kaula kudu ngangkat gonewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama Raka Batara jagakeun sadaya-daya Eta janten emutan dengan ujar meneng-meneng Gusti Petengatin nira Petengatin salin pawarna paur ku Batara Kresna Junuk anu dipika Hariwang datang yakin Arjuna lemah dirina leres. iya kaula nun kaula mangga emut eta teh Kangjeng Rama Guru Resiko Mayana anu ngadidik ngatik ti leuleutik ka kaula khususna ka Panawa umumna ka Kurawa Sumohon. ayeuna kaula kedah nemakeun panah anu ditujukeun kanu jadi guru dosa kaula Raka Batara teu acan oge kaula teh mulang tarima kanu jadi guru Leres. alayan sakumahaeun teuing saur umum kecap bararea
cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu daya pamujian bulan gujrud salemur cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Pandawa menang perang teh hasil tega maehan guru hasil tega maehan kolot-kolot hasil tega maehan dulur sareng sajabina Raka Batara Raka Batara ampun Raka Batara kajian munur di medan tempur lumpat di medan danalaga tibatan kaulah kirup di udag-udag dosa Raka Batara kedah kumaha ieu ngubaran hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese Raka Batara Kakang Semar aduh aya anaknu kumaha tos kitu wae amoy sadaya-daya eukeur mah kitu katami-tami atuda anu janten kacapangan ieu tuang rayi teh putrana juragan Abimanyu aya atuda puguh kawas nangeui nok beureum le nyangakeun Gusti Batara ayana kedah kumaha atuh ieu ngalandongan manahna tuang rayi kaganggu wae kudu kitu kaula numpang rasa sae leres pisan sae lagi kitu teteh kulang malah yakin mun Arjuna samplaka guru dina harti eta teh dosa malah bakal dilepatkeun ku Balarea sajabiti dosa teh doraka teteh ieu anu memangna residurna tuang rama guru teh ngatik ti leutik nyusun ilmu ti lelemut dugi kayayi tiasa muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dina ngagunakeun panah teh hasil didikan residrona ayeuna ku yayi bade ditandasa bade ditembak bade diala nyawana bade dipetik patina bade dicabut umurna ku jalan ditandasa yakin dosa sampean kantenan Gusti Rada tiasa urung nangtung siang lumpang teh wajana pino dama kaula nu dosa sami we sareng sampelaka sepuh tah kitu nu mawi nun kumaha wae sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaning sakedap deui ieu teh pikeun ngawangun gelar perang di Tegah Kurusetra Raka Batara kawatos teman tadi dieu hartina Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan ceuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah jamil wakleo dari pamaneganana teh hartina luak leok angin-anginan pamaneganana teh teh plin-plan angin-anginan salira teh parantos diistrenan janten Senopati Ingalaga doh leres hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cinupit urang jeung Garuda Ngalayang doh leres
cing bisa misahkeun mana pribadi mana hukum. Ari hukum teh lain pribadi, ai pribadi teh lain hukum. Walah. Laras. Nu mawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kalungguhan salida. Sing tiasa misahkeun teh ieu kula. Ceuk falsafah nama kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kanyaah jeung kangewa raja. Tak kieu mamalana. Katengna. Diarikeun tangis ateun kieu ya. Sabarera. Pake gumujeng wae. Arjuna luntur ka subangetan sadayana. Bakatana tanya, Oh tangtos. bakal jadi teka-teki ka hamba rakyat. Sumuhun. Bakal ear saja jagat. Bakal jadi bukur satur. Sumuhun. Kembang sarita balaria. Leres. Leres kaulanun. Naon sabab rayi parantos diistrenan hiji satria. Naon nu disebut satria? Cing. Hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta jujur. Jujur. Eta. Hartina jujur teh ngadek kudu sacekna nilas saplasna nya kudu cek nyana lain kudu cek lainna. Ulah disarangan kulun carinci teh. Amanah ngaranna. Leres. Dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe. Dabongan dina waktu di istrenan oge anjeun teh eta jiwa raga geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa. Oh. Leres. Lelepan. Ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lanca linci luncat mulang udara tidak taligadan. Kumeok memeh dipacok teh. Kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jangjang bar layar paur ku ombak. Oh. Pantes satria gitu. Ah. Eta ulah. Leres. Leres kaulanu. Leres nu. Kalayan satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa. Hartina teu jejerih ku pati. Leres. Terempan ku nyawa. Terus diwakafkeun. Ayeuna lamun dijieun alasan sieun paeh di medan perang cing emut sanajan manusia henteu perang bakal maot. Leres. Jadi hidangan. Eta. Tapi lamun make nu sajujurna hancur bertempur perlayan di medan danalaga tingali sepuh-sepuh urang dina mangsa kapungkur nyaeta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertiwi nyawa kadiekeun kasalamatan kadiekeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa. Sumuhun. Naon sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalankeun kawajibanana nyaeta ajen juang dina dadana teh istri ngagedur Nyangkaru. teluntur ka ibunan telaas ku kahujanan. Leres. Laras Eta ulah daya deui. Sifat pahlawan deui. tadi ku akang disangemkeun kanyaah jeung kangewa pribadi ulah dicacana kana kangewa raja jeung kanyaah raja. Leres. Karesep kitu. Leres. Da lain maehan dorna aja di kapang perangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang. Eta.
eta mah pribadi anjeun kadorna guru teh cing akang bade tumaros ngangkatna gonewa ngalepaskeun panahna dorna teh dek maehan saha maehan kaula teuing hartina teh setiap-tiap jalma nu rek ngalaja nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantep ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebung kudu burungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagerupa pasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa beh dieu na ka pribadi coba kali ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Raka Batara karena naon rupiah kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe katampina ku kaula nuhun agan amuing tah kitu ya sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati tuh tenan senopati ingalaga anu bade dialan Jawa lah sanes resi kombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh tayeu teh pikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kadoliman kamurkaan kabiadab da aing ngancurkeun kajahatan moal tiasa sapanjang dunya ngadeg rai tuh leres kaula nu takwa sakitu mangga jalankeun kewajiban cing regreg cing pageuh da akang oge moal tebih salamina akang jadi kusir kareta rai nuhun Raka Batara panuhun kaluarkeun deui ka sumangetan rai dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai mana nu hade mana nu goreng sanes nu harti nu hade teu aya nu korban sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan katenah timalan nanging panginten gumantung kana niatna sewang-sewang laras kumaha niat amal-amalan teh nu ta eta rai sagala rupi ge eta atuh ku kituna yeuna kaula maksad ngabantun pakakas perang anu aya di kemah kaula mangga wilujeng akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kedah disaeugikeun kana waktuna timalan priyatna sareng ati-ati Kakang Semar laras nu sae mangga sami ieu mah wae neraya lumunur bibit neraya ngerana dan neraking kangko undur saking pangkon Allah nuhun Gusti Batara pangaulaan tangtosna regreg pageuh upami parantos nampi kasauran anu sarupi kitu Kakang Semar kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar anu ti kawit lahirna Pandawa dugi ka kiwari teu weleh ngingisrik ngapi ngajaring sareng sajabina moal bade ngijing sila bengkok sinemah mangga wilujeng Kakang Kakang sila sare kitu urang ngobrol oh sae ulah Duh, kunaon kumujeng Gusti Yai Panengah Pandawa mangkap di antaranya
sami kondur saking pangkonan nalin Wow, binulungan Oke. Naon akang make gagaro segala hebat na Gusti Batara Kresna luar biasa Wah, jenius akang teh mah tuh. jenius Moal ge Abong disebut Batara hartina Batara teh nyaeta pinter pinter, moal ge gelar Batara. pinter dina sagala rupana Ngatur siasat teh. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse beres ku anjeunna mah. lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna Wah, geus boga akang bajai. bagja Bukan akang otak. heunya tak kitu akibat naon cing Naon akang teh teh? akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah Akang dewek na we meureun nu bedegong. teu sumanget bedegong Pangkalan. dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu Dalam ulah akang pinter mah mah ngomongan teh. Moal jadi pangaripu. da loba pisan geuning anak bapa teh Putra-putra bapak mah seueur. Oh. Urukan komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon. eta ngajararagona Wah, palolontongna akang. artina eta teh teu kadidik rohanina teu kadidik jasmanina Oh, kan ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta. Abok eta we naon Kang? sakalian titah salat Naon Kang? kalah main keleci we der parasea Bener. Komo aduh cerita, ampun Gusti nu Maha Agung komo cerita Yuda dititahku salat teh. pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi Lares. kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina Kagero akang keur majalmi. ai Kurawa Wah, Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 oh, komo mun. cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh Meureun teh 1000 mah. tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya Kang tenan eta pentingna. nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe Sungo. pancen rahayat dina program KB teh heuh Oh, kan tenan akang teh teh. kudu sabenerna mah ararasup KB teh Ih, supaya sabab saja tingali we kulobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja nya heureut akang. heureut Heureut. jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat Ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh. kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera Kumaha teh teh Kang? cerdas mampu Beres. nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien Efisien. dewek bisa nya euy Percaya Kakang mah efisien. jeung ulet Ulet. Bener. Bener akang. apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat Walurat. Bener. tadi dia pentingna euy Buku hari akang. cukup anak teh 2 Dua palingnya 2 we sedang. ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab Ulah akang. aduh ampun ngaripuhkeun teh euy Oh, eta kan. indung bapa kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka Teu ituna teh sararehat. Teu saimbang jeung usaha makomo Kang. teu saimbang jeung usahana Balalang krut teh aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh ka alaman mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun. ya Ulang. Unga poe eta dewek ngagotongan mayit Walah kitu akang. eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa Ya, Pak Haji Sidik we teh teh mau murukan teh mangkuan. Ti Jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit Ya, untung pangperangan untung keras. ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna Nu maot papuguh deui. Eta nu simpati. anu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat Nya nu sakarat. Heuh. Hi.
rupa-rupa eta pelbah syakarat kumaha Kang kumaha gumantung beureun karesepna keur cager oh ketenan kumaha dina amal-amalan eta keur syakarat leungeun teh kitu we kanya kumaha teh Kang naon beureun teh keur cager teh resep gapleh bener aduh ampun Mantap turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya Kangnya rupa-rupa eta nu syakarat kumaha aya nu kikituan we kanya naon eta goreng beureunan keur hirupna teh resep nyaron patak teh sudi jadi tukang saron teh kitu dah heeh ada rupa-rupa aya nu keur syakarat Allahu akbar saha tadi kana resep salat teh oh leuheung teh maka alah jalmi soleh nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang kabeh oge canjara radi boh ka neraka boh ka sawarga nya gumantung urangna gumantung ka urangna bener model kamari nyalonkeun urang legislatif nya kumaha Kang eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres Kang aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sejadah ka masjid iPad teh eleh dicokotan deui teh mah aduh ampun lain ka bina-bina Kangnya meureun asa ku ka bina-bina teuing ta eta meureun ubudunya teh modalna menang injeum artina ubudunya teh nya teh ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat Akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun laingan loba jadi beurit watir Kang doana we teu sararea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana getrengna Pandawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu Akang ari sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta Kang ya Kang komplit gini teh Bapak Gubernur aya sadayana Kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabadati doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kejo oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heueuh ameh kagero halinana ameh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenan sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara anu didadasaran ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu
kurang syaku rakyat bisa pokal pek nyarita merek nepi kapal bah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeh oge teu naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunang anu demokratis pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang yang bener heeh ai tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata dorna wah sesepuh atau makuan wah dipika segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek oh da dorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek sieun dijual senalna meureun teh ku akang sieun teh kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna nah kunaon sieun sieun dicet tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan teh wah guru sararea guru Pandawa guru Kurawa guru sararea ayep kama bener saktina mah luar biasa dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeunna pakat jago-jagoana bener nya nah eta dorna eta cenah ajeunna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda oh eta tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh percaya kasohor aing matemakna kaceluk ka kana ngewo kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka konjara mancanagara dorna teh sakti dina mentangkeun panah ada apalun ka dinya mah ulah tara misleuk eta we bareto makan bal dina jero sumur ya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cem